tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng panggoberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Panji Wanara. Ieu dongeng para wargi sadaya karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 34. Para mitra anu mulia, mangga urang teraskeun deui para wargi carios nyambung judulna Panji Wanara karangan Koswara dina bagian ka-34. Kasugri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan tabingahan. Mangga urang lajengkeun. Para wargi sadaya ay malika deui kana kaayaan Patih Kunjaya jeung para prajurit andalapan. Geus pahareup-hareup deui padangong-dangong deui bari nya-nya Patih Kunjaya ayeuna geus gembleng deui. Geus cager deui taya nu karasa eueuh ka nyeri malah magen teu utah getih deui. Panon Patih Kunjaya molotot salila-lila teu ngiceup-ngiceup terus mencrong ka para prajurit anu dalapan. Bangun naon poharang ewaeunana bangun nya-nya miceceubna. Sedengkeun kaayaan Patih haku harita teh para mitra Kunjaya luar biasa napsuna. Harita ge para mitra para prajurit nu dalapan tatan-tatan. Manehna ge teu galider mun kudu ngahareupan Patih Kunjaya. Kari kumaha behna bae atuh malah iktibang ti imut ngagelenyu para prajurit nu dalapan nyaksian kana sikapna Patih Kunjaya dina mangsa harita. Turun dina kayan masih kene tenang taya karingrang atuh par salah saurang prajurit harita cumarita kieu. Nya nuhun we juragan Patih parantos damang deui mah kaula nuhun. Aduh, isim abdi sadaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Bari juragan Patih ayeuna parantos damang. Kalain ayeuna parantos ajeg deui tiasa tati juragan. Ngan siga anu ngewa ka jisim abdi sadaya geuning kaula nuhun. Mangga atuh beuti salajengna bade kumaha atuh juragan Patih Kunjaya teh kaula nuhun. Hei para prajurit nu dalapan, kaula masih kene panasaran deuleu. Masih kene hayang adu ilmu jeung anikang. Sok sia ulah main rembung mun wani. Hiji lawan hiji heula jeung kaula deuleu. Kitu ceuk Patih Kunjaya atuh nyarita pohara tarikna meuni hohoak ampir katorekan orok lain bobodohan para mitra. Eta salah saurang prajurit silih beret jeung baturna geus kitu pok cumarita. Kaula nun Gusti Patih, jisim abdi teu tiasa dipisahkeun kaula nun. Dalapan jalmi ieu atuh kawengku ku 4 ka 5 pancer kaula nun. Dan datang ti kulon, datang ti wetan, datang ti kiru, datang ti kaler ngahiji sabeungkeutan. Dah kitu naon kaula nu. Jadi disagedengeun ti eta datang ti 8 arah angin kaula nu. Anu kasebat 4 ka 5 pancer ayeuna jadi pancerna ngahiji teu tiasa dipisah-pisah kaula nun Gusti Patih. Hapunten nu kasuhun janten jisim abdi kena sasarengan wae 8 teh kaula nu. Kurang ajar sia. Kajen teuing sok sanajan anjeun 8. Hayo sia. Urang coba-coba ngajajal ilmu. Memang kaula can beak ilmu deuleu. Hayang ilmu naon aya di kaula. Tumatak sok sia prajurit kira ketrukeun ilmu panemu jampe pamake andika sakabeh. Kira tada serangan ti kaula ieu. Para wargi sadaya. Kitu atuh hahaokna susumbarna Ki Patih Kunjaya ka 8 prajurit. Atuh harita ge salah saurang prajurit teh nyarita. Tetela geuning ageng wawanen juragan Patih teh. Hapunten kaula nuhun juragan Patih. Sakitu tos sababaraha kali ngajongkeng teh.
najan kitu atuh sumangat teh teuing jisim abdi mah bade ngiringan bae. Juragan Patih bade nyerang tangtos ku jisim abdi dilayanan kaulanu. Manganyangakeun kumaha kaoyong Juragan Patih bae. Baris dianter kaulanu. Ngan reka ku cara kumaha sumuhun. Ngayakeun tindakanana ka jisim abdi sadaya teh kaulanu. Cara kieu deuk Patih Kunjaya harita keneh hudar beubeur. Barang beubeur dikebutkeun ngadadak robah wujud jadi orai hideung. Pala harita ge atuh sumutna calawak letah ngelel. Buntutna dicekal ku Patih Kunjaya tur eta orai kajajaden teh siganu pohara galakna. Atuh panon ge ngekebur sigan hurung. Bari jeung kecrot-kecrot ngaluarkeun nyaeta peurah. Jeung sanggup tabeunangan ku eta peurah mun kana kulit baris tutung, mun kana panon baris lolong. Atuh pon kitu deui cenah para mitra, lamun diantep atuh baris sejadi mamala. Memang para wargi sadaya ningali kaayaan kitu, atuh Patih Kunjaya ngarasa bunga luar biasa. Bunga amarwata suta bunga kagiri-giri. Kulantaran ningali prajurit sijan empot-empotan ningali kaayaan eta orai hideung sumutna calawak. Lamun dipacok ku orai hideung eta geus pasti moal lila hirupna cenah para mitra. Atuh ngemasipati sabada harita kulantaran eta atuh nu disebutkeun peurah orai teh kacida pisan matihna. Kana golongan kobra asupna alias orai sinuk nu kacida pisan matih peurahna. Dina kaayaan kitu para wargi sadaya. Atuh Patih Kunjaya harita ngagak-gak seuri ningali para prajurit marmir kudu ngelawan orai mah. Tenyokeun ku sia deuleu sia prajurit. Ieu orai pohara mati hina deuleu galak naker deuleu. Sakali mocek macok adika baris modar dar. Dah kitu sia prajurit. Nah anika teu ngarasa sieun ku modar, teu ngarasa sieun ku paeh. Lamun kaula masieun ku paeh teh can genah ngarasa-rasakeun kahirupan di dunya inangan nangani. Can genah tumanina lantaran betah keneh hirup di dunya kaula mah. Tapi nah anika siga nu hayang paeh. Sok atuh geura jawab anika ha? Ya, pokona mah ieu poho orai sakali macok andika baris modar sia. Itu suya-suyos paeh oge parantos duwi kana waktu mah. Juragan Patih jisim abdi mah nyangakeun beuheung teug-teukeun suku genteng belokeun sebatna oge. Atuh cenah rumaos jisim abdi mah. Dina soal hirupna maotna atuh cenah sagala ibadah amal ibadahnana angin kanget Allah Subhanahu wa taala kaulan bade nyangakeun bae dikersakeun wae cenah jisim abdi kedah maot mana kitu ge tos sugi kana titis tulisna kaulan moal bisa dipumpang moal bisa dipona moal bisa dihalang-halang sok sanajan kunaon bae oge cenah eta Juragan Patih. Kena-kena urang boga duit anu loba geus waktina rek dipunut umur teh disuwa dicoba nyogok ka malaikat moal bisa Juragan Patih nu mawi oge langkung sae ayeuna mah urang babalik pikir we Juragan Patih kitu mawi ge eta mah nyangakeun we su. Nah ngomong naon sia kurang ajar kakara sia leuleuy sabada kuda ditinggalikeun di orai hideung bukan cina pisan matihna peurahna bisa maehan jalma salamur ieu deuleu. Nya sumun ai parantos dikenahkeun pupus mah ari tos tepi kana titis tulisna mah ari tos dugi kana waktosna mah Juragan Patih Kunjaya teu sawios-wios jisim abdi mulih kajati mulang ka asa dipunut kuno rahayu dipentak kuno maha kawasa ge lantaran urang mausik malikna karasana Gusti teu kiasa dihalang-halang ai parantos malakal maut sumping mangkulanun nyangakeun bae kaulanun
Ya, adik karek ngagunakeun cara kumaha keur nandingan orai ingwan kaula. Gerak pek jawab kumaha carana adik nandingan di orai ingwan kaula. Lantaran di orai ingwan kaula kacida pisan matiina. Sakali macok langsung jengker. Disebut coker teh sia. Coker sakali macok langsung jengker. Wadak lah wani-wani siang ngaganggu ngahur biru ka aing deuleu, sok sia. Pokona mah lamun Andika rek nyoba-nyoba prajurit siang ngelawan kaula, bakal kabeh dipacokan matan aku ya orai deuleu. Oh, janten kitu Juragan Patih. Sumuhun, nya upami Juragan Patih tega mah bade nelasan jisim abdi. Mangga teh teuing sumuhun. Andika rek ngagunakeun cara kumaha keur naringan kaula, moal ngagunakeun naon-naon jisim abdi mah Juragan Patih. Bade disanghareupan ku cara biasa we sun kieu. Da bawakeun dua leungeun anu sakira tiasa dianggo Juragan Patih. Kumaha sia mun pae? Sumuhun, sawios ari tos dugi kana waktu nama Juragan Patih. Moal hanyakal jisim abdi mah. Iya, kurang ajar sia. Rasakeun je. Siap. Sim blesat orai ngablesat lesot tina leungeun Patih Kunjaya. Kalayan harita kene nyamer kana awak prajurit. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso. Para wargi anu mulia, barang harita eta orai ciciptaanana Patih Kunjaya. Hampir pisan macok ka salah saurang prajurit deui rikat harita keneh para mitra sadaya. Manehna atuh newak eta orai persis pisan guluna. Geus kitu mah atuh teu dipedingkekeun deui. Harita keneh para mitra pohara sagancangna dis orai dipabetkeun ka handap. Breh teh jangelek jadi beubeur deui Patih Kunjaya. Orai Juragan Patih teh ulang deui ka asana juragan. Janten deui beubeur hidup ayeuna. Bade kumaha Juragan Patih sun? Kumaha euy mun arina diuk heula sakedeung euy. Capek kula teh tarunggi mah aduh. Nya luar biasa capekna kula teh. Mata kula usul kumaha mun diuk heula sakedeung euy. Cing kumaha mun diuk heula sakedeung. Nya teh sawios-wios jisim abdi ge. Kesel nangtung ti tadi sun. Janten mangga wae bade kitu bade kieu ge nyangakeun kumaha Juragan Patih kaulanu. Bobot pangayon timbang taraju mah jadi Juragan Patih janten oge. Mugi nyangakeun bae kumaha saena kaulanu. Harita keneh atuh memang anu disebut para prajurit tu dalapan teh satuju pisan kana usulna ti Ki Patih Kunjaya kulantaran manehna ge ngarasa lungse urut tarung ngalawanan saurang nyaeta Patih Kunjaya tapi elmuna lain bantrak-bantrakeun. Elmuna luar biasa geus kasipuh ku pangaweruh ka Patri ku pangarti. Maklum atuh geus legok tapak genteng kadek loba luang jeung pangalaman. Harita Patih atuh para mitra Kunjaya ngagek Dariuk oge jeung para prajurit kabehanana Dariuk. Dariuk pahareup-hareup paripok atuh. Patih atuh Kunjaya ge rek nyarita teh dipiheulan manten ku para prajurit. Bade aya keuseuh naon kaulanun Juragan Patih? Sumun pangna jisim abdi diajakan calik teh bade aya naon kaulanun? Bilih aya nu kedah dilaksanakeun ku jisim abdi mangga saurkeun wae kaulanun. Mun perkawis newak monyet sareng kuya. Anu monyetna ditewak ti leuweung bungur sareng kuyana ti walungan Cisane hapunten moal tiasa kalaksanakeun kaulanun. Margi jisim abdi mah teu tega upami dugi ka parabadinya mah. Kitu tak kaulanun.
Ya kumaha lamun damai we geluta tuai prajurit lah. Tema Patih Kunjaya tungtung nama beboleh manehna teh bari ngatur napas ngahegak sangkan henteu capek teuing. Demi para mitra prajurit netep seukeut kana beungeut Patih Kunjaya dibarengan ku perasaan heran dina hatena. Damai kumaha cenah ieu juragan Patih teh ngajak damai ka urang. Kumaha damai nya aing teu ngarti. Prajurit mending ayu urang babarengan neneangan monyet kajajaden jeung kuya kajajaden. Kenut bieu mah urang eureunan dianggap taya kajadian naon-naon. Tangke engke kahareupna mun geus hasil urang mulang kalaya di ditu anika baris dibere duit loba pisan ku kaula. Cinekna mah asa daek babarengan neangan yakin bakal menang buruhan anu hadiahna teh kacida pisan lobana ti kaula. Kitu prajurit. Kumaha tamun kitu? Satuju kira-kirana kana pamaksudan kaula prajurit? Upami kitu mah sarua jeung atuh. Kula kudu ngajual deui Den Santiaji nu ayeuna geus jadi monyet. Jeung ngajual Nyimas Larasati anu ayeuna jadi sakadang kuya. Upami kitu mah panginten. Bener euy. Najan anika menta sababaraha bae oge yakin ku kaula baris dicumpona. Si inget kaula loba duit malahan mah bisi hayang nyaho emas inten berlian. Naon-naon bakal dibere ku kaula deuleu. Entos artosna teh hasil kakanen sanes juragan Patih. Ya, kumaha we carana mah cunaha? Ngarah tereh beunghar mah cing kumaha tah mun kitu. Barengan ku perasaan penasaran anu pohara. Susuganan we benang di ilo Patih Kunjaya mencrong seukeut naker kara para prajurit perwargi. Ngaso heula. Para wargi sadaya pikeun atuh ngaluluskeun kahayangan. Harita Patih Kunjaya atuh make jenga di ngabibita ku pangruruba ka para prajurit atuh para wargi sabaraha bae ge cenah kahayangna prajurit baris dicumponan asa daek we ngalaksanakeun tugas neangan sakadang monyet kajajaden jeung sakadang kuya kajajaden. Maneh politik cenah para wargi. Aduh iya Patih Kunjaya semaneh politik. Sana semaneh politik ya para mitra da teu kesambut bautna sareng pilihan. Tapi mah kana tugas siga nama ieu mah kana naon namina korupsi cenah para wargi. Aduh. Kumaha para prajurit anu dalapan para wargi. Dibibita ku pangruruba anu lain saeutik-saeutik ku Patih Kunjaya. Pantes Patih Kunjaya atuh ngabibita ku pangruruba ge lantaran manehna mah geus sadia. Ceuk paribasana hayang naon atuh tinggal nyaritakeun jadi lanceukna. Nyaeta Teteh Dewi Nawang Asih. Lantaran Nawang Asih teh anu memang atuh ngarojong kana eta rencana. Sahandeuna lamun eta dua putra mahkota putra raja parantos mulih ka Jatimulang ka asa moal jadi cucuk rungkang, moal jadi panghalang pikeun manehna kumawasa di eta nagri. Jeung deui Kangjeng Raja atuh tang duwe moal kasoro ku batur. Kitu meureun para wargi. Lumawi Patih Kunjaya manehna wani rek mere naon. Tapi para mitra para prajurit ngajawab kontan sapanahari. Tiasa juragan Patih. Da tadi ge apan jisim abdi mah teu satuju sareng teu panuju. Melapan pang nangaladenan atuh juragan Patih oge nu hayang gelut. Lantaran teu satuju kana sakur pamaksadan juragan Patih kitu namai oge. Urusan milarian monyet kajajaden di Leuweung Bungur, urusan milarian sakadang kuyak kajajaden di Walungan Cisane,
teu aya semun teu aya rencana kadinya, malah jisim abdi mah hoyong ngabatalkeun kitu mau oge. Janten ajakan Juragan Pati ku jisim abdi sadaya ku 8 urang ditolak kaudanu. Kurang ajar sia. Nah make nolak sagala ha. Nah teu kabita ku pangruruba andika kabeh 8. Coba lamun andika ngagugu kana kahayang kaula. Andika baris ngahnang-ngahning baris berat beunghar deui. 8 jalma ku kaula baris dibagi rata. Hayang naon dicumponan. Dah kitu nu matake. Lain satik-satik atuh. Duit emas sakitu teh deuleu bisa dipake meuli sawasa hektar teh saurangna. Nah, make jeung nolak sagala andika teh. Mawi Juragan Pati isim abdi mah teh maksad kadinya sung. Jadi pokona mah teu aya maksad Raden Santiaji anu keur jadi monyet jeung Nyimas Larasati nu jadi sakadang kuya. Pan eta teh dunungan jisim abdi kaulanu. Najan wujudna satoge tetep we aranjeunna teh dunungan jisim abdi kaulanu Gusti. Mun Gusti Pati nya sawajibna samun jisim abdi sadaya nyaeta bilu ka anjeunna. Nyaeta ngabantu ka anjeunna nyaeta ka sakadang kuya sareng sakadang monyet ka jajaden teh. Kitu anu mawi Juragan Pati. Mugi-mugi we kapayuna mah aya jalmi nu tiasa ngalanongan ka aranjeunna. Mugi ka aranjeunna bulang deui janten jalmi tina kaaya jadi sato saperti ayeuna teh kitu. Maksa jisim abdi mah kaulanu. Janten teu aya lepatna ayeuna mah mulih we atulah. Marulih we sumun Juragan Pati urang mulih ayeuna mah. Keun perkawis sakadang monyet sakadang kuya mah. Eta mah urang ngala di tempat sanes. Da kurang ya atuh ditinggalikeun. Moal anu terangeun disangkina malah leres we sakadang monyet. Ti leuweung bungur sareng sakadang kuya ti walungan Cisane. Kitu tanu mawi oge. Janten jisim abdi mah mangawe nyangakeun sumuhun. Nyangakeun mugi-mugi atuh Raden Santiaji sareng Nen Larasati enggal janten manusia deui kitu. Harita para mitra Patih Kunjaya barana denge caritaanana. Eta jalma salah saurang prajurit atuh harita kena ge kontan tuluy nyarita deui. Leh, urang ajar mun kitu mah dikasarua jeung hayang modar we nya. Ya urang tuluykeun di tarung deuleu. Urang tuluykeun tarung sia prajurit, urang sama-sama nyekel sabuk milang tatu deuleu. Hayo maju sia. Saben gendeng Patih Kunjaya nangtung atuh harita para prajurit ge nangtung para wargi. Namun ngaso heula. Para wargi kaum dangu kulantaran harita para wargi sadaya atuh Patih Kunjaya neudreg bae dina kahayang ngalaksanakeun permaksudana. Tungtungna para prajurit salah saurang prajurit nyarita kieu. Ya kumaha Juragan Patih we kaulanun. Jadi sim abdi sadaya dang tos upami Juragan Patih neudreg wae mah. Baris dilayanan Juragan Patih. Harita para prajurit sayaga ngajaga segala kemungkinan. Nusa terusna keur ngalayanan kahayangna Patih Kunjaya. Anu ngaberung kahayangna hayangnya eta Nandasaka 2 anak raja teh. Ayeuna kaula rek ngaluarkeun ilmu pamungkas keur mateni Andika deuleu. Kaula geus mulai rasa karunya deui ka jalma pantar Andika. Ngalang-halang kana pamaksudan kula, ha? Mangka sapantes namun ayeuna Andika bakal dipodaran geus ya. Kabeh dipodaran 8 anak kaula. Sumanget teh teuing atuh Juragan Patih. Mangga teu sawios-wios paeh ayeuna ge aritos ditakdirkeun ku Maha Kawasa mah. Kuring merido lillahi ta'ala Juragan Patih.
Lah da boga naon-naon jisim abdi mah minang kebawahan. Ngan pangruangkeun we mayit jisim abdi sadaya 8 mayit sawios we dihijikeun oge teu sawios-wios. Wah, montong somong sia. Jisim abdi mah teu rumasa somong juragan Pati. Wajar we mun jisim abdi nemalan kitu masun kitu. Wah, kurang ajar sia prajurit. Hah? Aing rek ngaluarkeun ilmu simpenade. Siap. Kipatih Kunjaya harita kena niup kana awak atuh para prajurit. Aneh harita kaluar seuneu jijieunana meninggal keburu-buru. Atuh saterusna ngalentab kana awak kana para prajurit nu 8. Ngan hanya kal waktosna kabujeng sep. Aduh, Mitra.